Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita si Giwang ayeuna bagian anu ka 83 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 83. Kumaha salajengna sor cikopina detot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dung tes. Tiap kula datang ngabantu ka Andika, lain ngandung arti kaula bener-bener mihak ka Andika duaan deuleu. Tapi eta teh mancing kayaan Andika nu sabenerna si madeuleu. Oh, mancing mah nguseup atuh euy meunannya euy. Lain eta maksudna kula madeuleu. Tapi mancing aran Andika duaan supaya teu curiga yen kuring sanyana mah musuh utama paguron Wesi Keling. Tur pupuhuna kiwari geus perlaya ku leungeun kuring deuleu. Jaka Satria tembong jadi robah paromanana. Laju neuteub seukeut ka si Tergosideung lantaran nyarita geus mateni pupuh paguron Wesi Keling anu jadi bapana sorangan. Kisanak saha Andika nu sabenerna bener eta caritaan teh atawa ngan ukur ngareruas wungkul pupuh paguron Wesi Keling dibinasa ku Andika. Naon anu diucapkeun ku kaula bieu estu bener pisan yen kuring mangrupakeun musuh utama paguron sarta geus hasil ngabinasa Ki Cakrabuana Bapak Andika deuleu. Mun kitu kanyataanana Andika bener-bener biadab jelema kejem tur telenges. Ari waktu panggih di lemur sejen Andika teh kawas anu heueuh ngaburu-buru kuring kudu balik ka balubur lantaran kayan kergenting.
Tapi ayeuna Andika geuning dalang tina eta kajadian deuleu. Mun Andika geus nyaho saha nu geus ngalantaran geunana Andika rek kumaha Jaka Satria? Anu jelas keluargana Ki Cakrabuana memang kudu tumpur ludes di alam dunia kulengan kuring deuleu da ngarti lain. Kamari mun nya mah Andika Satya keneh ka paguron Wesi Keling katut kanu jadi bapa. Kudu atuh harita keneh langsung datang ngabebaskeun bapa anu keur kancam bahaya deuleu. Andika nyaan biadab tergosideung. Andika bener-bener kudu ditindak ku dari kuring kitu carana mah. Tarimakeun ieu akibatna deuleu tergosideung. Hiya, corelat, Jeleng kolebat. Jaka Satria langsung kahudang amarahna. Waktu ngadengi bapana dibinasa, langsung harita ngalakukeun panarajang ka si tergosideung. Si Giwang teu wani ngahalangan kana tindakan Jaka Satria. Sabab surti saha nu mikeun atuh bapana sorangan aya nu ngabinasa. Nalika tarung lumangsung, Jaka Satria kaget. Waktu ningali tata gerak lawan bat meh sarupa jeung anu dilakukeun ku dirina. Jeleng, celek. Jaka Satria gancang luncat ka tukang ngajauhan lawan. Tergosideung, nasaha Andika nu sabenerna. Jurus-jurus sirat anjeun nabet sarua jeung anu dipetakeun ku diri kuring. Cek Jaka Satria. Andika teu kudu kaget Jaka Satria. Angguran megrat tada ieu panarajang kula deuleu. Hiya, corelat, jeleng, subukiu. Jaka Satria ayeuna mah nu ditarajang ku musuh. Sarta gancang corelat nyingkahan panarajang lawan. Sedengkeun di jero imah Ki Yudas katut Ambu Yudas bari merhatikeun kanu keur tarung teh. Hatena bet terus kaketegan jeung salempang. Si Tergosideung cenah ambuna kadenge ku kami mah eta nyeun kaributan teh tah. Manehna tetela aya di we jalma jahat nu ganggu ka Den Jaka. Tapi mudah-mudahan we atuh Den Jaka sanggup tur mampu ngungkulan eta kaayaan. Ya aduh bugu we ambuna. Den Jaka kudu unggul dina tarung mah. Tingali dudu ambuna tuh mun diragot gitu tarungna oge asli zamber. Bener manehna. Kadang pating kolebat lir umpama kalangkang setan jirimna teh. Memang nya anu tarung teh lir umpama kalangkang setan. Jirimna pating kolebat dina kacepetan gerakna masing-masing. Ngajadikeun meh susah pikeun ngabedakeunana. Mana jirim si Tergosideung, mana jirim Jaka Satria. Ambu Yudas katut Ki Yudas mungguh jadi lieureun nenjokeunana. Komo sanggeus walasan jurus mah beki atrap pertehlah. Jurus-jurus si Tergosideung mungguh sarua jeung anu digunakeun ku Jaka Satria. Iu plak-plak kedugdes, kedugdes. Talduk penggiung. Dina hiji kasempetan lumangsungna bantrok kakuatan tanpa bisa dihalangan deui lumangsung si Tergosideung anu kadorong mundur ka tukang. Aing kudu ngagunakeun ilmu silat anu ti Banten kieu carana mah ieu. Ambeh teh sarua gerakanana jeung gerakan si Tergosideung. Jaka Satria terus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu silat menang guguru ti urang Banten. Sarta sanggeus kitu corelat jeleng. Jaka Satria ngacorelat luncat meueul andai maju narajang kanu jadi lawan. Jeung sasaran utama nama nyaeta ngalaan Tergosideung anu nutupan beungeut musuh
lantaran mainna penasaran saha sabenerna si Tergos Hideung. Si Tergos Hideung dirangsek ku Jaka Satria dina curus-curus anu beda. Si Tergos Hideung tembong luncat ka tukang lantaran Tergos Hideungna meh beunang dicambrat ku leungeun Jaka Satria. Ngan orokaya tejihan suku Jaka Satria ngahantem kana ega burung lawan tanpa bisa dihalangan deui. Siuk karudeus. Si Tergos Hideung pak aduh bari ngabangkieung mundur ka tukang sabaraha lengkah. Sedangkan Jaka Satria terus pancuh dina tangtunganana di tempat kosong merhatikeun kaayaan lawan. Tergos Hideung, Andika geus sakali kabeunangan. Andika rek kumaha mun geus kitu ha? Cek Jaka Satria. Kula can rumah saya le jajaten ku Andika deuleu Jaka Satria. Sor. Urang terus gendai lumakuna ieu tarung. Sarta mun Andika mampu ngarubukeun kula. Tur mampu ngajambret Tergos dina beungeut kaula. Ngandung harti Andika nu unggul dina lumakuna ieu tarung deuleu Jaka Satria. Hade ari kitu mah katangtuan ti diri Andika. Kukuring pasti dicumponan deuleu Tergos Hideung. Andika bakal rubuh serta Tergos anu nutupan beungeut Andika kudu jadi saksi kuring mangsa ngabinasa jalma anu geus ngabinasa bapa kuring. Ayeuna mah tada deui panerajang kuring Tergos Hideung. Hiya corelat culung. Jaka Satria ngacorelat deui luncat maju narajang ka si Tergos Hideung. Sarta daya panarajangna Jaka Satria harita jadi leuwih ngaronjat kacepatan gerakna. Si Giwang jadi diuk dina golodog lalajon keur tarung. Ningali galagatna si Tergos Hideung mibanda ilmu silat anu meh sarua jeung nu kacangking ku Jaka Satria. Si Giwang jadi boga pikiran sejen. Buah-buah eta jalma teh aya hubunganana jeung Jaka Satria. Ngan Jaka Satria can sadareun. Jaka Satria bener ngabuktikeun caritanana. Ngarangseg lawan teh Tergos nu diarah arek dijambret. Tapi si Tergos Hideung memang can mikeun jati dirina kapanggih ku musuh. Mata harita si Tergos Hideung masih satekah pola ngimbangan daya panerajang lawan sangkan Tergosna teu beunang dijambret ku musuh. Ngan kusabab Jaka Satria ngarobah tata gerak jeung ngaronjatkeun kecepetanana. Ngajadikeun si Tergos Hideung harita jadi terus mimiti kadeseh ku panerajang lawan. Jaka Satria memang nafsu pisan hayang males mati lantaran bapana cenah dibinasa ku si Tergos Hideung. Matak teu setengah-setengah deui mangsa nglakukeun tindakan. Deuk sauk jebrot jelebet deuk des. Si Tergos Hideung ngagero nahan ka nyeri. Nalika runtuyan panerajang Jaka Satria ngahantem kana anggota badanna tanpa bisa disingkahan deui. Tapi untung Tergos Hideung nama masih can mampu dijambret ku leungeun musuh. Sanajan awakna anu terus kabeunangan jadi korban gempuran lawan. Musuh geus sabaraha kali kabeunangan teh ku panerajangna. Tapi jati dirina can bisa kabongkar. Harita Jaka Satria mindo deui maju narajang kang jadi lawan. Tapi si Tergos Hideung memang masih keneh sanggupeun jigana teh pikeun ngimbangan daya panerajang lawan nu sakitu hebatna. Jirim si Tergos Hideung terus kokolebatan di antara sambaran-sambaran panerajang lawan. Iya. Sakambeng tembong silih tarik jeung silih bedol leungeunna masing-masing. Duanana pating tolonjong ka hareup bareng jeung kitu. Jaka Satria mampu ngasupkeun tonjokan kana hulu angan musuh satakar kebek. Hiuk cakuk. Si Tergos Hideung pak aduh deui nahan ka nyeri. Jaka Satria merhatikeun kulit ramu-ramu leungeun musuh katembong saliwat. Kulit leungeun musuh ngagambarkeun yen
di balik tergos sideng aya hiji jirim kolot. Rasa kapanasarana mungguh beuki ngagedehan. Ku kituna Jaka Satria langsung ngacorelat deui nyusul tepus ku panarajang susulan. Hiat. Anu diarah teh ayeuna mah estu tergosna pikeun terus dicamrat ku Jaka Satria. Sabab hayang apal saha si tergos sideng nu sabenerna. Jeung sanggeus satekah polah mertahankeun diri tina rangsegan panarajang musuh. Akhirna nyerah oge si tergos sideng. Teu kuateun deui nahan daya panarajang lawan, ruang gerakna katutup. Antukna runtuyan panarajang Jaka Satria. Harita ngahantem kana iga burung katut anggota badan si tergos sideng. Ngajadikeun si tergos sideng ngajengkang rubuh bari ngagerot tarik. Sarta tergos sidengna beunang dijamret ku Jaka Satria. Jaka Satria masih bingung nah saha nu jadi tergos sideng teh. Sabab hampir geus puluhan tahun teu panggih jeung jadi bapa poho deui kana rupa. Corelat jeung hiup kedok des berat. Cukup Jaka, cukup. Ieu ama Jaka. Ki Cakrabuana. Bener. Cek lancek hidup. Yen hidup ayeuna geus hebat jeung sakti. Ama Bagja akhirna bisa ditepungkeun deui jeung hidup. Jaka Satria bener-bener ngaranjug kaget. Nalika Ki Cakrabuana bapana kadalisan seperti kitu, mungguh meh asa teu percaya. Ama Ki Cakrabuana cengkat lalaunan tina rubuhna, nyeh seuri ka Jaka Satria. Bener. Ieu ama Jaka. Jaka Satria gancang nyamperkeun bari deku hareupeun Ki Cakrabuana. Hapunten kalancangan abdi ama. Abdi teu terang manawi teh sanes ama. Teu naon anaking. Tindakan hidup teu salah. Sok cengkat anaking. Cengkat. Ulah kitu. Jaka Satria dititah cengkat tina dekuna. Atuh gancang Jaka Satria cengkat. Laju ngarangkul kanu jadi bapana. Ama. Nya anaking. Ki Cakrabuana malah serangkulan jadi anakna. Teu sangki urang bakal tepang di dieu geuning ama. Alhamdulillah. Ama memang ngajak malur hidup. Tur kabeneran bisa tepung di tempat. Mana si giwang-giwang teh Jaka ama yang panggih. Mohon ama. Itu tuh jalmina anu jedengan si giwang teh ama. Harita duanana ngalepaskeun rangkulana masing-masing. Ka dieu giwang. Sok ka dieu sing deukeut jeung kula. Cek Ki Cakrabuana gancang ngagupayan si giwang anu teh tadi cicing merhatikeun kayaan nu keur tarung. Si giwang anu ti tadi ngabandungan kana lumangsungna kajadian gancang nyamperkeun. Yo, uing giwang ki. Hampura uing ki nya. Uing mah kieu ngomong naon? Keun bae giwang. Kasar caritan oge ari kana hate teu matak nyeri mah teu naon ku kula dimaklum. Tah ayeuna kula mungguh ngarasa bagja. Dume ayeuna bisa tepung lawung deui jeung jadi anak. Oge ningali hidup duaan babarengan silih bantu. Ngandung arti kekuatan hidup bisa silih bantu dina segala perkara anu baris dicangareupan ke. Keur kitu tembong Ki Yudas kaluar teh jero imahna. Didaguan ku Ambu Yudas di lawang pantau nyamperkeun kanu keur mancakrama cacarita. Ku Jaka Satria tuluy diwanohkeun ka Ki Yudas. Oh, tah ieu Ki, ieu teh pun bapa.
Oh iya teh sareng tuang rama teh Aden. Mohon Ki nepangkeun ieu pun bapa anjeunna ngahaja milarian abdi saurna teh kapendak di dieu. Mohon ngiring banyak bingawe Aki Maden. Mangga atuh kalebet deui ngarobrolna meraozeun. Ki Yudas ngajakan asup ka jero imah. Jaka Satria gancang ngajakan bapana. Ki Cakrabuana unggek nyaluyuan. Geus kitu mah meh bareng opatanana arasup ka jero imah. Laju ngobrol silih guar pangalaman tur anu kiwarikeun karandapan. Tah jadi kitu nu sabenerna teh Anaking. Ulah kaget. Anu basa eta panggih mah nyaeta Jakasona murid Ama. Anu jadi calon pisalakieun lanceuk hidup. Janten teu aya kajantenana naon di paguron teh Ama. Bener. Eueuhna naon Anaking. Estu teh kajadian naon-naon. Tapi anu dilisankeun ku Jakasona mah lantaran supaya hidup buru-buru aya mulang. Amat teh hayang buru-buru riung mumpulung dina raga slametan lanceuk hidup kitu teh Anaking. Mohon mangga Ama. Abi katut giwang tangtos bakal kaditu ngiring sareng Ama. Pikeun janten saksi ce Tanjung Sari nu alhamdulillah kenging deui jodoh. Nanging waktosna moal tias ayeun ayeuna abi mulang teh Ama. Abunten bisan sadeacan Ki Cakra. Tuang putra kawagel waktosna Gusim Kuring. Wayana kajantenan di lembur. Tuang putra nuju disuwunkeun kariduanana ngabantos gasusah warga lembur oyong bebas tina gangguan gerombolan. Tesawios Ki Yudas, tesawios. Kuring oge geus nyaho perkara kayaan dia tempat. Kuring mungguh milu prihatin ku ieu kayaan. Sumohon laras bisan Ki Cakra. Komo Jim Kuring katut warga dia lembur. Kalintang prihatin aku ieu kayaan teh. Sing sabar Ki, oge sing percaya. Mungguh taya kajahatan anu langgeng. Hiji waktu kajahatan bakal hancur ku jalan kabeneran. Sumohon berjanten ku kitu teh Ama adi teh. Nanging kahebatan Ki Jongjorang tos kabuktosan kumaha hebatna. Nanging deui mudah-mudahan we wayana Janggiwang katut den jaka di dieu. Kakuatan Ki Jongjorang bakal mampu diungkulan. Mo pami aya Ki Cakrabuana mah di dieu, yakin bakal nambihan kieu kagiatan. Tong ngandalkeun kitu Ki. Bet ilmu kula jeung jadi anak oge, tetep punjul keneh ilmu jadi anak. Kula yakin Ki Jongjorang bakal mampu diungkulan ku anak kula atawa ku Janggiwang. Nanging punten pisan we Ki Cakra. Margi sakieu buktos na kaya di dieu maki. Cek Ambu Yudas ngilumairan. Cukup sakieu oge pribumi. Geus marhatikeun ka diri kula, oge ka anak kula salilaya di dieu. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu lumangsung di imahna Ki Yudas. Ngan ku sabab wanci geus nyedek ka peuting. Rasa tunduh geus datang, waktuna pikeun reureuh. Cag tinggalkeun heula kayaan di pilemburan. Kocapkeun deui di tempat sejen. Harita Mbah Buyut Keling saketi
kercicing di imana satu tas sabaraha poe ka tukang maluruh damara seta tapi can aya laratan mahna keukeuh kudu bisa panggih jeung damara seta ngan kusabab Mbah Buyut Keling saketit teh geus nepi kana tahapan puncakna ilmu batina jadi seukeut bisa ngarasakeun pirasat anu kurang hade nu tumiba ka muridna lantaran panasaran Mbah Buyut Keling saketi sakali deui poe eta rek indit maluruh damara seta naon anu geus tumiba ka diri maneh teh nu damara seta si laing disawang ku dewek teh bet katutupan ku haseup kandel jeung diburu ku dua buta numutkeun implengan mah Mbah Buyut Keling saketi ngageranda ngomong sorangan sarta geus kitu mah gedig Mbah Buyut Keling saketi ngagedig indit ninggalkeun eta patempatan pos jaga anu diparentahkeun ku Nyi Wisik sarta heuleut sawatara waktu ti inditna Mbah Buyut Keling saketi trojol aya dua jalma datang ngambah ka eta tempat bari duanana lalaki wungkul nu saurang mah katara geus kolot rupana teh nu saurangna deui mah memang ora keneh ngan dua leungeunna hideung tutung rada garing jiga nu kungsi ngalaman ka beuleum saha di antarana eta dua jalma teh atuh horeng eta teh Kirotan katut Rotama geuningan maranehna panggih di hiji tempat sarta lumampahna tug nepi ka harita jadi duaan Ki Guru urang teh nepi ka Gunung Gunturnya Ki bener teh Ki cek Rotama nu harita cumarita ka guruna Kirotan gancang unggeuk bari nembalan sapoe deui isu di perjalanan udang nepi ke tempat tujuan Rotama tapi kunaon maneh bet rumau kitu deuleu Rotama ieu kuring teh mikiran leungeun bet kieu bae Ki oh sabar maneh Rotama maneh tong leutik hate jeung salempang engke mun dewek hasil metik kembang ganda pura dina mahkota ku dewek dijamin andika cager tidak tatu dulu Rotama tapi jalma nu geus ngabalukarkeun leungeun kuring jadi kieu omat tong diberi ampun Ki panggih mah langsung we tindak ku Ki Guru tangtu dewek bakal ditindak eta si Buyut Keling saketit teh dewek lain guru anu burung ngantep kana kayan murid anu cilaka dijamin si Buyut Keling saketi bakal modar ku leungeun dewek tuh tinggal dulu aya imah pantona muka euy dewek yakin eta imah kayan kosong ngancan kungsi lila ditinggalkeun anak kudu bogana jiga nama harita Kirotan jeung Rotama memang karek anjog ka imah anu dicicingan ku Mbah Buyut Keling saketi bener Ki Guru aya imah kosong geuningan tuh bisa meureun dipake reureuh ku urang duaan Ki bener Rotama eta imah bisa dimangpaatkeun pikeun dipake tempat reureuh ku urang duaan ngan urang kudu tetep hati-hati jeung waspada euy Rotama sebab bisi anu bogana imah bisi anu ngapimilik eta imah nyaun terus teridoon imana kaunggahan ku jalma teu wau terus ngalakukeun tindakan urang kudu saega diri Rotama sebab dewek boga kayakinan eta jalma moal pati-pati cicing dina kayan tempat model kieu mun teu geus si Mas Agi ku mangarti mah deuleu kumaha tuh Ki Guru urang geus deukeut je ka imana Ki make jeung kumaha sagala rupa sia mah ayo asup tenang
tong salampang di dia dewek dulu Rotama. Oh nya hayu atuh Ki Guru. Kirotan jeung Rotama saterusna arasup ka jero imah. Kabeneran di dinya aya cangkir jeung teko bulung eusi cai herang. Rotama jeung Kirotan pating laleguk nganginum. Sanggeus beres nginum, lila duana jarempe unu cumarita mangsa duana ngareureuhkeun ka cape. Wanci peuting sumandi di tempat Mang Uti jeung Ki Jembar. Kapaksa harita ngaron-rareureuh teh di perjalanan deui bari geus deukeut ka Pileuweungan. Sabab geus jarang manggihan pilemburan. Damara Seta jeung Nyi Ebah ngacerentul teremek teu nyarek jiga patung dariuk dina luhur jukut garing. Kajaba mun seug aya nu ngajak ngomong jeung maranehna kakarak duana ngaromong. Sabaraha ringkangan deui urang nepi ka Gunung Guntur teh mah, ceuk Ki Jembar pikeun nu sakitu kalina tumanya ka Mang Uti. Tapi acan oge Mang Uti nembalan. No atuh ari ujuk-ujuk eueuh waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.